Mak. Mak. Manjang. Ih, makar ngadahar naon? Gadung tadi goreng gadung. Ih. Gadung hayo we ngadaharan nu kieu mah mabok. Moal mabok ieu mah da geus diolah atuh. Ujang mah yang hang kerupuk kulit malin kerupuk gadung. Tuh kerang nyeun lah. Mang nyungkeun acis ujang yang jajan ih. Teu gaduh. Yang mama teh gaduh wae Daek teh atuh pangamutkeun ka haji. Ih, mama pan sieun meureun kamari urang teh udah ku haji. Mak geus sasadu kamari ka haji. Bohong kita ngamuk haji laukna. Moal geus sasadu kamari ka haji da lain nyarekan cara kamari ka haji mah nek mere lauk teh. Ujangna we init keburu init. Atuh nek mere teh kakak ngamuk. Dong cenah meunah cenah. Teu haji mah teu kitu ieu. Maneh we nu kasieunaan meureun darek mauk tadina. Ngamuk mah hajina mah. Moal geus ngomong ka itu sasadu. Namun acisna sabaraha? Euy nya sabaraha we atuh ulah gede teuing ke mah bisi teu bisa mayarna. Pan si bapa atuh kusina ku si bapa mah bayarna. Pan ayeuna mah usahana ge keur kitu ning si bapana oge kedul we si bapa mah teh mah lain kedul pancan aya nu nitah ninganan macul oge can aya nu nitah ayeuna mah. Kedul mah ari gawe kedul, ari ngagawean mah beki si bapa mah. Kahajilin mah. Ulah kitu jang heuh sok ka haji. Haji? Heeh. Sugana teh haji mere. Mah lieur ngadaharan gadung mah ih. Moal Naon kerupuk gadung aya hang kerupuk kulit ih. Aing mah pantunek dibere duit tang nyemela ka haji. Ora ujang teh sieun ku haji teh kamari ngalalaukna. Tapi cenah cek si Mang di bebeja ka haji euy teh dicarekan. Baelah. Kumang teh we. Ih, pegat deui. Aing mah ieu dah teu kabeli salah-salah acan aing mah. Tidak beruntung punya orang tua teh. Kang Haji. Enak jang? Lain cek si mana mutla acis na Kang Haji. Pernah jang? Duka sabaraha wae cenah di pasihanana. Mana ke mana tuh? Aya di bumi. Si bapak tuh aya panuju damel. Lain ujang nah kamari make lurumpatan. Abi teh sieun ku Kang Haji. Urang de gorowan tadi nama disadiakeun lamit tak sair wae. Nyampura abi teh Kang Hajinya. Abi mah moal kitu-kitu deh moal bener. Dia lamun hoyong nyarios we. Daripada kitu ke leuheung kene ka haji ieu na balongna komo lamun ka balong batur. Tapi ya tadi pasihan mal ku Kang Haji amun nyarios. Nya hek bae da ala we hoyong mah. Bae da ala kabeh ku ujang. Nyantong kabeh atuh jauh Ya tadi cek Kang Haji cenah bae. Ya maksudnya bisa yang tuang jeung lauk nya kue ngala jeung sekalian mah. Hiji dua mah bae. Heeh. Baiklah Kang Haji kemal nek di ala Heeh, aya acisna teh. tah bias teh sakieu. 100.000 Cerap. badag teuing teh nya cek mah teh. Sabaraha wae Kang Haji lain 100.000. Entos we sakitu we lah juk serasun ka mak itu Ida cek mana ge sabaraha wae. sabaraha tuh. Duka da sabaraha wae. Entos bae teh sana ka itu juk serasun ka mak. Iya mah 100.000. Di pasiana sakieu gitu. Cek si mama lain 100.000 Kang Haji. Heeh, jadi sabaraha wae teh sabaraha we da haji nyanakna sakitu berarti tos we sakitu. 100.000. Heeh. Cekap jang meser beas mah. Yang jajan ujang lain. Nya jang jajan ujang. Heeh, ke angsulana ka makeun. Ida lain 100.000 cek si mama sabaraha wae. Atuh kudu sabaraha tuh. Duka tuh da sabaraha wae. Ini enak kieu tuh, ujang ditaroskeun ka mah sabaraha gitu. Ka haji deui. Atuh urang kudu balik deui nya ujangnya. Ari ujang sin salah mah. Aing mah tos we atuh dicana kelak ku abi engke lamun badag teuing ku abi dikajikeun deui. Heuh, kata ari kitu mah tuh. Nah kitu we nya Kang Haji nya. Kalau dijankeun ke mana nyakeun. Pan abi teh di piwarang namut aja teh kang jajan Kang Haji, nah ulah dijajankeun. Oh nya teroskeun ka mah di pasian sakieu gitu. Baik Kang Haji. Sok tuh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.